bertemu di sini Ibu Rita berserta Bapak Sandi Putra. Teteh pengantin pada Kapayu Teteh Aa masih di atas Kapayu Mesir Kauna ayu. Ikutan joget di sini Teteh boleh. Masih spesial buat para pemuda. Saupami cinta urang bisa langgeng salawasna, bagja eta dugi teudak Unan regang panghalang nya tujuan urang jadi cucuk liliwatan hate asamina dirahatan tos bingung kumaha mayunana bade diburu dideukeun abdi pasrah nu pasaina ti anjeun. Kunaon regang panghalang henteu tujuan urang jadi cucuk liliwatan hate asamina dirahatan Tos bingung kumaha mayunana bade diburu dideukeun abdi